Gusti urang sarere Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 April bulan Masehi tanggal ke-20 Ari bilangan tahun 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maning ngempur di bumina hurung mancur Babar taya kokotoran orok tos kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan Medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan Sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan tos tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan tos capek tangsa sauran Yuswana 10 bulan tiasa ameng papanahan Ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan Parangina Kangjeng Nabi jatni kapinuh ku puji Pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun Yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencang na Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna Tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku hotamin Nabi Harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasih kaunggulkeun Ker 5 tahun Yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana Kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin Yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih kabatin Sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abu Thalib kakasihna sadarek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan nagara Sam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan Kacatur di eta negeri seueur pendeta Yahudi sareng pendeta Nasrani nu teu pangjeng Kangjeng Nabi Sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman Taurat Injil geus ngiberan
Sifat Nabi panganggesan aya dianjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan. Lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggal negeri kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah putra Khuwailid katelah nupang beungharna di Mekkah ka Nabi kalangkung nyaah. Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan mesyaroh nu ngarencangan ka Nabi purah nyarengan. Kacarios mesaroh teh seueur pamendak nu aneh cicire Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap ka Nabi yan dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung mesyaroh akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe taun kawarti ngadak-ngadak sugih mukti tapi tambah sae ati. Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Guha Hira maranti ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalayan dawuh Pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutusku Allah pasti nyebarkeun agama Gusti. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan ka Nabi saderek misan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sidna Bilal kaleuresan anu jadi tukang adan. Lupi seseueurna pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Para sahabat kungsi ngalih ka negeri Habsin nu tebih didinya anjeunna linggih kira kenging 3 sasi. Para sahabat di Habsin kacarios Kangjeng Nabi kenging pohara coco bikersana nu maha suci. Wana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi yuswana ka 50 tauna. Tos pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng ka Siti Aisyah ummul mukminin katelah. Didinya kersa Pangeran maparinan kamulyaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur. Dipapagku malaikat nyandak buruk nu kasebat tungganganeun Nabi angkat lempangna teh cara kilat. Ti Mekkah ka Baitul Maqdis nganggo lami antawis ku jalmi henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Ti Baitul Maqdis terasna naik ka tangga kencana mirajea kasebatna ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeun kedahna netepan salat muji ka Pangeran.